Urang Sunda mana suarana ieu uing arek nyangu ayeuna mah. Arek ngagoreng oncom, dikumbah heula oncomna nya guys, geuleuh. Dibumbuan tuh pake daun bawang, pake bawang bodas. Pokona mah ngeunah. Ai pagawean awewe mah lobanya aduh, bari masak, bari kukumah. Nya itulah, nya ieulah, loba pagawean guys. Nya kumaha deui atuh. Ai lain urang saha deui nu ngagawean. Pokona bari gurang goreng, bari kukumba, bari nyayur. Ta ieu cucut urang keuman heula ku cai panas guys. Ta goreng oncom, ngagoreng lauk cucut, nyayur sop. Ieu ke kedeung deui si bujang balik gawe. Kudu disadiakeun nu kararieu. Mantap pokona mah. Sangu haneut, sambal tarasi, tomat jeung cengekna dikulub heuh guys. Pokona mah goreng cucut, goreng oncom. Mantap imah daun hui. Lanjut urang ka imah indung urang heula ka emak. Ngasakan tutut. Kita kecrok tutut bari manyun. Mantap. Pokona mah ngeunah, kudu manyun, mun teu manyun moal kaluar tah si tutut teh. Ngeunas teh guys, bumbuna karasa ieu mah. Nya konengna, nya jahena, nya serehna, mantap ladana pas surudup. Ngeunah, maknyos. Lanjut ayeuna mah uing arek ka toko kue tuh. Budak uing teh hayangeun kue garing-garing cenah mah usum hujan lapar wae. Jadi hayang ngemil wae tah budak teh. Mantap. Ayeuna mah rek ka toko Mang Agus heula tah, Mang Ujang tah. Uing teh nitah balanja ku indung uing nya eta emak. Tah ieu Mang Ujang. Bye bye.